Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui ngahanca tafsir juz amma bahasa Sunda karya Ustad Suhendar. Ayeuna urang tos dugi hanca surat Al-Buruj ayat 10. Insyaallah diaoskeun dugi ka ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul khariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anharu zalikal fawzul kabir. Sadaqallahul adzim. Satemena jalma-jalma anu nandasa mukminin jeung mukminat eta jalma teu daek tobat, maka pikeun manehna panyiksa nu matak ngarenghekkeun. Satemena jalma-jalma anu iman jeung amal soleh pikeun maranehna sawarga anu dihandapna ngalir pirang-pirang walungan, tah eta teh kaunggulan anu kacida gedena. Innal ladzina satemena jalma-jalma fatanu anu nandasa al mu'minina ka laki-laki anu ariman wal mu'minati jeung awewe anu ariman. Summa lam yatubu terus teu daraek tobat tina kasalahanana falahum maka pikeun marehanana azabu jahannam siksaan neraka jahanam walahum jeung pikeun marehanana azabul khariq siksaan anu matak ngaharekhekkeun. Kecap fatanu asalna tina kecap fatana atawa fitnah anu di kalangan Arab eta kecap dilarapkeun pikeun nguji kadar kualitas emas. Dina Al-Qur'an eta kecap sok dilarapkeun pikeun ujian atawa panyiksa seperti ayat di luhur. Sabada ayat di luhur ngajentrekeun pangbalikan jelema anu teu daek taubat, maka ayat saterusna ngajentrekeun lalakon jelema anu ariman nu meunang pangajian luar biasa ti Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu sapat temenna jalma-jalma anu bener iman ka Allah ka abus jalma anu duruk dina lobang seuneu wa amilus solihati jeung dibuktikeun keimanana ku ngalampahkeun pirang-pirang amal soleh lahum pikeun marehanana jannatin diabuskeun ka sawarga tajri anu ngalir min tahtiha ti handapkeun istana-istana nu aya di sawarga anhar pirang-pirang walungan nu caina rupa-rupa sakumaha dijelaskeun dina Quran surat Muhammad ayat 15. Zalika tah eta fasilitas teh al fawzul al kabir kaunggulan jeung anugerah Allah anu kacida gedena. Sakitu heula urang ngahanca tafsir juz amma bahasa Sunda karya Ustad Suhendar. Qul qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.